ya kuring nu jadi bapak melaan kentela pejit sangkan si lain boga kendaraan lain kudu ngojek-gojek teuing sia lain beh si lain boga kagiatan beh si lain otak teh kabuka beh si lain teu kolot di kamar muhun apa abdi lepat salaresna eta kendaraan teh muhun pisan lamun ku apa disebatkeun tadinya ku abdi teh digadekeun ka si abang saageng 400.000 sia dikamanakeun duit teh sia dikamanakeun sia apa nah nya ieu duit sagede-gede kitu dikamanakeun sia kata bosku si lain moal eta terus sia kumaha sia dikamanakeun duit teh sia dikamanakeun sia nu jadi bapak kacida amak da pisan nampiling ceplok sia kunaon aya apa mendekeun ka Allah istighfar atuh apa sia cik atuh jang nyarios nu jadi inung sagaruncelang cimata ngomong sia dikamanakeun ku si lain ya cicing heula atuh apa keun bae we ditarima ku kuring ieu teh mangrupakeun tamparan perhatian teu jadi kolot ngaluapkeun ka kesal ka diri kuring anu geus teu amanah ngajaga kana harta banda sakedap apa ku abi bade jelaskeun heula segala rupina tah dengekeun heula gara apa tong waka ku emosi sok dikamanakeun sia duitna kieu Pak langkung ti payun abdi hapunten ka apa sareng ka emak abdi rumaos teu tiasa ngajaga amanah naon dipaparinkeun ti apa sareng ti emak ka abdi ieu teh mangrupikeun kataledoran abdi kalapatan abdi tapi abdi ngaraos ngagaduhan rasa tanggung jawab sabab abdi nyanak nyawa kamari abdi teh aya muatan si Maiti kalarasa datang ka pasar teh anjeunna lami pisan dugikeun ka aya kana 4 jamna di pasar nyaku abdi teh diantosan dikeun ka bada duhur neme anjeunna tiasa lungsur ti pasar terus kitu anjeunna naik deui kana kendaraan didinya abdi ngaraos aya salah Pak terus kumaha geus kitu nu jadi bapak ngaregepkeun kasup nu jadi indung katingali mata nu jadi indung ngaruncelang terus kumaha ujang nya terus kitu aya kamusibahan sakedik di jalan abdi kirang tarapti abdi henteu taliti kalayan abdi taledor kana naon nu dilakukeun ku abdi si emak di perjalanan teh geubis ragrag tina kendaraan abdi henteu nganyahokeun si emak eta ragrag abdi langsung we ka pangkalan deui sumping ka pangkalan dileret si emak tos teu aya terus kumaha ditinggalkeun ku maneh henteu Pak ku abdi di pilarian deui si emak kacaket pasar kalarasan si emak aya di sisi jalan anjeunna ragrag tina motor abdi terus kumaha geus kitu naon nu diajarkeun ku bapak abdi kada tanggung jawab kana sagala rupi nu dilakukeun ku abdi teh dilakukeun Pak si emak teh diobar aber heula ku abdi malah mateukeun kada pencetan heula terus kitu alhamdulillah si emak teu naon ku abdi canak deui jejabkeun ka bumina anjeunna mung masihan 2.000 rupiah aya kalapatan abdi nyaeta abdi teh ngagulung emosi kesal margi anjeunna ti jam 8 enjing-enjing deket tabu 12 siang mung masihan 2.000 Pak terus kumaha geus kitu ditarima ku maneh duitna ditampi artosna ku abdi samalah abdi teh nyuhunkeun langkungna si emak teh masihan nyakeun wae diikhlaskeun deui ku abdi teh tapi abdi gaduh rasa kakesel ku ayeuna abdi ngarasa dipelak di pasar 4 jam lamina terus kumaha geus kitu tos kitu abdi rada gancang nyana kendaraan ti halaman buruan si emak teu kanyahoan ku abdi aya anjing anu mangoleh lumpat ti gang anu hiji deui kateungar ku abdi teh pikeun ka abdi labuh nabrak eta anjing abdi teh jurah roh aya dina gawir dina waktos eta teu aya sasaha ngan teu kantos lami aya Mang Akim anu sumping tah terus kumaha geus kitu jang nu jadi bapak joy kakarada turun emosina teh ai ujang kumaha eta awak teu naon henteu mah alhamdulillah abdi teh sehat satosna kitu sumping Mang Akim panulungan ka abdi nya abdi tiasa cengkat deui tina gawir syukur kan bae nu penting nama diri we jangjeng awak cek nu jadi indung bari melong tetepna nu jero pisan rasanya terus kitu Mang Akim teh ngiring ka payun kacaket pangkalan aya tos beli pangkalan Mang Akim alimeun turun
malah anjeunna teh hoyong dijajabkeun ka Kiara kalau rompok bojona. Abdi teh sanes nolak ka Mang Akim ku margi panangan teu kiat nyeri sabab abdi katekan ku motor basa dina gawir. Jadi anjeunna we ngabonceng abdi ka Kiara. Terus kitu sasumpingna ka Kiara sanes Mang Akim mayar ka abdi, tapi abdi kedah mayar ka Mang Akim. Pokna teh di mana-mana oge anu dibawa nu mayar mah. Bek, terus ku silaing dikumakeun eta jelema teh. Nya ku abdi dibayar, Pak. Dibayar ke Ujang sabaraha? Dibayar 2.000 mah ku abdi. Mung Mang Akim na waktos eta alimun dibayar 2.000, da ongkos ti pangkalan ka Kiara teh 3.000. Abdi teu gaduh deui, nya anjeunna ngajabel jam tangan. Jadi duit maneh ngagadekeun motor teh keur jam tangan. Aya deui pasasanesna ti eta. Heula tuh apasna tuntas heula ngomongna si Ujang tong dibentakan wae bisi sawan. Terus kumaha Ujang? Nya jam tangan teh disimpen di anjeunna. Ngan cek anjeunna teh kewe cenah mun Deni boga duit teh dicokot teu naon. Si Akim asal lieur apa Majang? Muhun kumaha apa? Si laing teh tukang ojek. Sumuhun Pak, abdi tukang ojek. Nu digubug sah sia. Muhun kedana mah abdi nyanak Mang Akim. Ari ieu Mang Akim nyanak abdi pan motor si laing. Muhun nu mawi abdi janten lieur teh eta Pak. Tapi abdi hoream loba dongeng, hoream pi omong jeung hoream pasea. Emut kana cariosan apa ti payun lamun teh sagala rupana urang kudu ngelehan. Nya abdi teh ngelehan we melaan mayar. Tah, matak oge. Terus kumaha. Ieu teh asa jengkel ku bodoh-bodoh teuing maneh teh. Nya rumaos Pak abdi bodoh Pak. Terus kumaha geus kitu Jang? Terus kitu abdi mulih we ka rompok. Terus kumaha. Teu kantos lami Maiti sareng carogena sumping ka rompok. Naon cenah Maiti teh Jang? Naon cenah Jang Maiti datang ka dieu? Numawi anjeunna teh nyuhunkeun pertanggungjawaban abdi. Milaur cenah batur menunggeus dicilakakeun teh sok dibere jeung sagala rupana nyuhunkeun Kang Lalanong. Dibere teh ku si laing. Di mana da daya artosna Pak? Jadi ngagadekeun motor teh keur ngubaran Maiti. Sumuhun. Bek ku bodoh-bodoh teuing maneh Jang. Sawaktu eta mah anjeunna teh nyuhunkeun artos sareresna mah abdi teu gaduh artos. Aisor carogena teh keun bae cenah atuh teh mah entong ku duit nya ku barang we gitu. Barang naon nu dibikeun ku maneh Jang? Nya anjeunna teh nyuhunkeun TV Pak. Ku abdi teh dipasihkeun we TV teh da anjeunna munut anu ageng. TV nu ruksak. Sumuhun da anjeunna nyuhunkeun we eta nya dipasihkeun we TV nu ageng. Ning ieu TV aya di dieu. Keheula atuh apa? Abe jelas heula. Terus kumaha. Lajeng apa? Nya TV teh dicana ku anjeunna nu ageng ti dieu. Malah mah teu kantos lami si mak teh sumping deui ka dieu bari jangan ngadudut antenna. Jadi pasrahkeun we ku abdi teukeun wae. Maksud sareng tujuan teh naon disukeun ku anjeunna ku abdi dipasihkeun. Sangkan ti istilih herang panon, sangan teh tuntutan ka payuna. Nya keun bae Jang terus kumaha? Teu kantos lami ti harita abdi bade angkat deui ka payun bade neraskeun deui ngojek. Ceisa sumping ka dieu bade ruhah reho nyebatkeun yen emak jeung abah di ditu cenah ngajarungkel gara-gara TV. Beuh, naku naon atuh nya? Dibuktoskeun teh ku abdi ka ditu leres pisan geuning apa. Ayeuna panginten TV anu butut ti dieu teh dicolokeun ku anjeunna ngabledug sumping ka ditu. Nya anjeunna ngajarau praktek sanes ku masalah naon tapi ku reuwas panginten aya sorang ngabledug ti jero TV. Terus kumaha Ujang geus kitu? Nungtut deui wae. Sumuhun nungtut ka abdi. Apaan geus ku TV?